Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 10. Walzam sareng mesti anjeun teh al ujlata kana ujlah, urusan ujlah ya. Fa inna fiha maka saenyana eta tetep dina itu ujlah khairoyi dunya ari kaalusan dunya, dua kaalusan dunya wal akhirati jeung akhirat. Ujlah urusananya alus urusan duniawi, alus urusan ukhrawi. Ke dihareup aya. Wa qadruwiya sareng nyata ngariwayatkeun sa Saikhoni Bukhari Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu amin. Anna rajulan saenyana hiji lalaki qala ngadauh si rajul teh. Ayunna si amana bae manusa eta abdulun nu leuwih utama ya Rasulullah. Ari manusa teh nu leuwih utama saha Gusti saweure si jalma teh. Qala ngadauh Nabi rajulun eta teh si rajul. Yujahidu anu perang tah itu si rajul teh binafsihi kana awakna itu si rajul. Ku awakna si rajul wa malihi jadi jihad maksudnya sareng hartana si rajul fi sabilillah taala. Jadi manusia anu paling utama mah jalma anu jihad bisa ku hartana ku dirina heula ku hartana fi sabilillah eta jalma anu paling afdol. Oh ka Palestina ka ditu euy. Sakira-kira urang ku doa urang mah nya tuh sabab di urang can beres di eta pangutama-utamana gitu. Qala summaman tuluy saha deui Gusti manawi salian ti jalma nu jihad fisabilillah nu leuwih utama teh. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi angger suatu saat isukan urang bakal jihad akur kitu euy. Persiapkeun diri urang. Kadar gelut lah jangan mah kudu pinter gelut. Silat hayu gampang lah. Silat nu Gusti, nu bisakeun silat nu Gusti urang nu Gusti. Geus ka Gusti. Tanya qala ngadawuh Kanjeng Nabi teh rajulun yata'ajjalu fi su'bin minas su'abi ya'budu rabbahu. Rajul si rajul ya'tajilu anu ujlah si rajul teh fi su'bin tina jalan lengkopnya tina gawir-gawir gunung minas su'abi tina pirang-pirang gawir gunung ya'budu anu ibadah ta si rajul teh rabbahu ka pangeran itu si rajul. Jadi jalma anu geus-geusna anu jihad fisabilillah teh jalma anu sok ngambah ti gunung ka gunung terus gitu bari ibadah ka Allah. Eta teh halus jadi terus ujlah. Ngamankeun ayeuna urusan muternya, urusan nyepi meureun. Beda deui ka nyepi mah eta. Intina mah nyokot kana agama Allah ibadah di satu tempat ke tempat nu sejen. Dibahasakeun di dia pisu bin minas su'abi. Jadi ti hiji lengkob ka lengkob anu sejen. Lengkob mun di bahasa urang mah di dieu lengkob euy. Gawir-gawir gunung gitu. Bari ibadah. Eta disebutna ujlah nu kitu teh. Disebut ujlah. Wa kana Asy'ari rahimahullahu taala yaqulu ngadawuhkeun. Man sing sajalma aroda nu ngarepkeun si iman aya selima kana ya salima ya slamu aya selama kana yen teh salamet naon dinuhu agamana si iman. Wa yastariha sareng nyuprih istirahat naon badanuhu badana si iman wa yakilu sareng saeutik naon gomuhu bingung si iman fal ya'tazil itajala ya'tajil fal ya'tajil maka kudu ujlah si iman annasa ka manusia. Lamun jalma hayang salamet agamana reureuh ayeuna badana saeutik kabingungna maka kudu ujlah ti manusia. Dina harti kumaha nya heueuh. Kan ayeuna timbulna teu salamet dina agama terkadang ayana ikhtilat jeung manusia. Pacampur gaul jeung manusia loba pacekcokan. Itu tah. Tuluy ayeuna istirahatna badan mun teh mah ayeuna urang radang anggang ti manusia otomatis urang teu nyaho ayaan batur kitu kieu badan urang ngan ibadah bae ka Gusti. Saeutikna kabingung jelas da terkadang lobana kabingung ku ayana ikhtilat jeung manusia. Gitu maka kudu ujlah urang teh wa yu'ayyidu sareng nguatan tah hukana ieu kaul naon hadisun hadis kieu hadisna teh la ya'tiyanna yakin bakal datang ala nasi ka manusia naon zamanun zaman la yaslimu anu henteu salamet ala lidinin kajalma nu boga agama naon dinuhu agamana ilaman angin paro jalma paro anu kabur si iman
bidainihi kumawa agama si iman min qaryatin ti hiji qaryah ila qaryatin kana qaryah anu sejen wa min syahikin sareng tina puncak gunung ila syahikin kana puncak gunung nu sejen wa min hijrin sareng tina liang-liang tina guha ila hijrin kana guha nu sejen kasalabi seperti careuh aladi anu yarugu anu nyumput itu ladi beuh ieu berat urang mah euy tapi dah heueuh kudu kieu cenah. Jadi kieu yakin bakal datang ka manusia hiji zaman anu eta teh teu aya nu salamet ka jalma anu ngabogaan agama teh teu bisa salamet terkecuali tanya jalma anu kabur tah kumawa agamana ti hiji qaryah terus mapai puncak gunung ka puncak gunung ti kampung ka kampung tanya tapi teh kumaha ieu teh yang bisa jadi dina nalika geus beresna di lembur gitu geus beresna di lembur urang ujlah urang teh teu ujlah ka ditu ka dieu sepuh baheula mah kitu sepuh baheula mah di Jawa teu di mana muteran Nusantara eta teh naon ujlah ti guha ka guha ya Allah ya Rabbana ya wa kana ngadawuh Syekh Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu taala yaqulu ma doharot mual dohir naon al fitnatu fitnah min ahdi sayyidi Adam alaihi salatu wassalam tina tikawit ayeuna zaman Nabi Adam alaihi salam ila waktina nepi ka waktu urang sadayana hadanu ieu ila inal hiltoti angin tina campur gaul sok ditingali ku urang fitnahna Nabi Adam alaihi salam ku syariat ku ayana campur gaul babarengan jeung setan didinya nya tu diciptakeun babu Hawa lain berarti jadi nyalahkeun kadinya tapi awal mulana kan tidinya aya fitnah teh oh amin janibin nas waman sing saha jalma janaba anu ngajauhan si iman annasa kana ka manusa kana maka kabukdosan si iman ila salamati kana kasalametan eta aqrabu leuwih deukeut jalma rada jauh jeung manusa salametna teh leuwih deukeut sabab ayana fitnah terkadang ku campur gaulna bareng jeung manusia beuh ieu mah urang geus kudu bisa hirup sorangan kieu faqad ajma'u sareng nyata sepakat ulama thariqah ala annahu kana sanyana kalakuan jeung tingkah labuda teu meunang teh eta maujud lil muridi ka murid minal ujlati tina ujlah an abna jinsihi tina jauh tina jenis-jenisna golongan itu muridnya pil bidayati dina mimiti sulukna dina permulaan lamun murid hayang nepi ka usul ka Allah salah sahijina nyata ujlah urang teh mangkat sumal kholwati tuluy nyepen urang teh pinihayah dina panungtunganana geus luar biasa ieu kholwah mah urusanana wa kana sayyidi Syekh Muhammad Al-Munir rahimahullah taala amin yaqulu ngadawuh itu Syekh teh qad golato nyata geus kasalahan sa kaum padonu nyangka itu kaum teh annaman saanyana jalma itajala anu ujlah si iman annasa kana ka manusa kharaja kaluar si iman teh an kaunil mukmin tina buktina mukmin alifan anu asih maklufan tur nu dipika asih sangkaan manusia geus salah sangkaan teh jalma nu ujlah nu ngajauhan ti manusia teh eta kaluar tina buktina jadi nu iman nyata silih mika asihna antara mukmin jeung manusia salah eta teh walhalatu sareng ari tingkana mah anna sanyana itu ujlah tanya sanyana ujlah eta aula leuwih utama bimakomil alifa dina makomna ayeuna ulfah makomil ulfahnya makomna ayana silih mika asih justru ayana ujlah ieu beuki mempererat kana mika asih saling mikanya ayana ujlah ieu tadi dia salah manusia oh si eta mah ngajauhan manusia teh cicing di leuweung pisan rasanya lamun geus meres mah ayeuna urusan keluarga di lembur sagarupana tuluy urang ujlah justru eta teh sangkan mempererat talikannya li anau karena saknyana itu mukmin ida tajala di mana ujlah si mukmin annasa ka manusa sopat maka bersih naon nafsuhu hatena itu si mukmin
wastaqot jeung rindu naon sanasu manusa ila ru'yatihi kana ningalina mukmin fa'alafu maka mikaasi tanas teh hukam kaitu mukmin aksaro kana leuwih loba minal mukhaliti tina sacampur gaul gitu. Kapan wa aslul i'tilafi asalna ayeuna rasa mikaasi teh innama huwa pasina ari i'tilaf eta biruhi kusababna aya di alam ruh baheula. Di alam ruh kan kumpul orang teh. Ayeuna kieu nya geuning dina pola Abbas bin Ahnaf geuning dina Johar Makdun saat lububu dadari ankum litakrobu wataskubu aina yadumu alitajam muda. Suatu saat aku akan memilih untuk jauh darimu sampai-sampai keringlah air mataku menahan kerinduanmu. Oh, itu kan dina Johar Makdun ini parang kesilap deui teh ini. Ta eta. Jadi kudu bakat ayeuna heuh sakapu mah urang kudu milih jauh euy. Sabab ku ayeuna jauh bakal ngadatangkeun karinduan. Justru lamun geus rindu urang teh bakal leuwih mikasih, mikanyaah. Tai maksudna teh kadinya ujlah teh supaya ngadatangkeun kana karinduan. Sabab ku ayeuna ujlah engke beuki sono hayang panggih, akhirna dina nalika geus panggih beuh fa'alapu aksaru minal mukhalid kitu. Ya Allah ya Rabbana. Sok paribasa geuning jalma mopohokeun nu deukeut. Sok ingatna ka nu jauh da ayeuna ku jauh datang rindu. Jadi ayana pa jauh teh ke supaya bisa ngehargaan dina waktu urang kan padeukeut. Antak pantes lauduktum halawatal wuslah la aruktum mararatal qati'ah. Jikalau Anda bisa merasakan manisnya pertemuan, maka yakin bakal tahu apa itu pahitnya perpisahan. Al arwahu ari pirang-pirang ruh hadisin karena hadis al arwahu ari pirang-pirang ruh eta junudun bala tentara mujannadatun anu banget loba pama maka ari ruh ta aropayu aripunya tu aripu anu wawa pada wawu anjeun teh hukana itu ruh kana itu mah min hatina itu arwah talapa maka bakal silih asih itu mah teh. Jadi lamun ayeuna lamun ruh teh tentara nya ba tentara anu banget loba lamun ayeuna ruh saling mikaasih tuh nya saling mikaasih ayeuna anjeun kana itu ruh min hatina itu arwah italapa engke ge silih asih wa masareng ari perka ari ruh ayeuna tunakiru anu ingkar nah saling ingkar itu ma ruh teh min hatina arwah italapa maka narima sulaya itu umma ari timbulna ayeuna ingkar upeda ayeuna mukhalid ayeuna cacampuran. Jadi engke lamun teh mah lobana cacampuran jeung manusia nu akhirna bakal loba ihtilaf perbedaan. Tah perbedaan eta nu ngadatangkeun ayeuna pajauh nu akhirna henteu saling mikaasih kitu. Teu kating kuat kumaha urang mah ya mudah-mudahan lah. Paulima maka dikanyahokeun mimatina perkara kororna nerangkeun kami kana itu umat anahu kana sanyana kalakuan jeung tingkah layu qaulu teu diucapkeun naon al ujlatu afdalu mutlaqun. Al ujlatu ari ujlah eta afdalu utama mutlaqon barina mutlak. Maka teu diucapkeun di dieu ujlah. Ujlah leuwih utama, teu bisa diucapkeun kitu. Walal hiltotu sareng henteu ari campur gaul eta afdalu leuwih utama mutlaqon barina mutlak. Tapi kumaha atuh? Mulakinil arifu balik ta ari makrifat ka Allah. Aw akhiru umrihi atawa akhir umurna itu si jalma teh eta naon euy? Eta yahinu condong tah itunya itu si murid teh si jalma si arifnya ilal wahidati kana nu hiji kana nyorangan kal bidayati seperti mimitina suluk pala yasiru maka henteu jadi lahu ka itu si arif waktu yasau anu ngaluaskeun itu waktu anasa ka manusia. Jadi kieu makrifat jalma anu makrifat ka Allah anu akhir umurna ta condong kana hiji condong kana nyorangan nah nya jalma anu makrifat ka Allah awahiruhu ari pirang-pirang akhirna mudah teh pirang-pirang akhir umurna condong ka hiji tanya timimiti ayeuna sulukna ka Allah pala yasiru lahu waktu maka eta manusia eueuh waktu anu jembar keur pikeun manusia. Sabab jalma anu marifat mah waktu sagala waktu
dipake kerpikeun nyaho ka Gusti Allah. Jadi waktu kerpikeun mikiran manusia, saya tak maksudna kitu. Jadi naon nu utama urang tujuan hayang menang ridho Allah ku cara makrifat ka Allah, nyaho kadat Allah dimimitian ku man aropa nafsahu aropa robbahu. Dia nyahokeun ye diri urang teh sabenerna kudu ujlah. Ku ayana ujlah urang bisa makrifat ka Allah. Kitu teh eung. Engke nu akhirna waktuna sibukna lain ka manusia, tapi terus ka Allah sabab ku betahna deukeut jeung Allah. Kama waqa'a sama seperti perkara waqa'a tumi baitu malau ka Nabi Muhammad SAW fi awakhiri umrihi dina pirang-pirang akhir umurna itu Nabi hina ungzilat dina neka diturunkeun alaika Nabi naon suratun Nasri. Dina sanggeus turun idza jaa nasrullahi wal fath. Terus putuh Mekah nya. Kanjeng Nabi kan ujlah sami. Ujlah da geus beres ieu sagarupa. Berarti ieu geus beresna ayeuna perjuangan Islam. Narita putuh di paparinan putuh Kanjeng Nabi, kakara Kanjeng Nabi ujlah. Urang ge sami. Lamun sakira-kira geus bisa mampu ngabereskeun perkembangan Islam geus layakna urang teh ujlah. Perkembangan Islam teh meureun keluarga, dapur sakasur, batur sakasur, batur salembur, gitu meureun kakara urang ujlah. Kanjeng Nabi kan gitu ujlahna dina saatosna diturunkeun surat An-Nasr. Berarti kan geus putuh gitu. Ulah waka ayeuna di lembur can beres urang mangkat. Ulah. Wasuila ditaruh Sayyidi Al-Khawas. Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah taala nil farqi tina perbedaan bainal ujlah wal khulwat. Pakola ngadawuh Ali teh. Sayyidina Ali, Sayyidi Ali. Al-khulwatu ari khulwat eta takunu kabuklosan khulwat anil agyari tina salian ti Allah, pirang-pirang makhluk. Aladina tegasna jalma-jalma yasgoluna anu nungkulkeun itu ladina anillahi jauh ti Gusti Allah taala. Jadi nungkulkeun terus ka Gusti Allah ngajauhan ti salian ti Allah. Nya makhluk-makhluk geus teu dilirik. Eta disebut khulwat. Wal ujlatu ari ujlah mah eta takunu kabukdosan ujlah mah ani nafsi tina diri, tina nafsu. Wa mata wajeng perkara tadu anu ngajak-ngajak itu nafsu ilaih kana emah. Jadi ujlah tina nafsu ya, tina nafsunya henteu nyumponan kana kahayang nafsu anu dibarengan jeung hawa nafsu teh dicumponan teh geus ujlah eta teh. Geus ujlah. Ari engke khulwat mah nepi ka eueuh we makhluk teh. Urang teh teu papanggih-panggih acan bareng jeung makhluk jadi hate jeung diri teh ningali teh dat Allah we eta khulwat. Ari ujlah mah nu penting ayeuna urang bisa merangan heula nafsu itu geus ujlah. Wa yufarraqu sareng dibedakeun edan deui naon bi annal ujlah. Kana saenyana ujlah eta laisan teu aya min lawazimiha tina kamestianana ujlah naon al istighalu katungkul billahi taala ka Gusti Allah taala. Ari ujlah mah biasa masih kene urang bisa berinteraksi jeung manusia. Dengan ngawungkulkeun ka Gusti Allah sabab ayeuna berinteraksina jeung manusia itu mangrupakeun jalan urang nyaho ka Gusti Allah. Kitu we. Dijadikeun kitu. Bila pil khulwah, beda jeung khulwah, fa'lam dalika ayahita kudu diingat. Ya mudah-mudahan heula anan urang mah kudu nyaho tah, kudu merangan kana hawa nafsu, sehingga urang ujlahna diri urang teh tina kahayang nu disebabkeun dorongan ku hawa nafsu. Mudah-mudahan bere istiqomah. Ngaji eta mah ngaji heula. Ngaji da ku ngaji tah urang teh geus ujlah eta teh. Da kahayang mah teh ngopi aduh si jalan atawa usaha atawa kitu bae lah. Nu kahayang nafsu, tapi da alhamdulillah dikersakakeun urang bisa ngaji berarti geus bisa merangan hawa nafsu. Mudah-mudahan istiqomah. Istiqomah ngaji ngahiji mudah-mudahannya ngaji urang deukeut jeung Rabbul Ijati. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.